Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring nuju di mana we ayana, boa anu caketna boa anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Aturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda sabaraha dinten kapangker. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin, bari ginulur kabagjan utan wates suangana. Atuh mudah-mudahan sadayana parantos saya di bumi nya margi panginten ruang mulih amengan nya ngeusi liburan panjang. Para wargi dina dinten ieu teh simkuring masih ngadugikeun carita nyambung anu judulna Nyorang Alam Siluman. Kalayan sadaya cariosna nyandak tina kajantenan nyata. Dina dinten ieu teh parantos dugi ka bagian ka-10. Ieu carios mangrupikeun buah karya Andang S. Argayuda, karya simkuring. Mugia wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasyakur anu ngadangukeunana. Atuh mamanawian sasireun sabeunyereun mah aya kulunganna kanggo sakur anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kemuliaan. Geblik di pipir Imah Wisnu Kamandaka sadaya nu lempang. Riyeg imahna jol ngariyeg siga dioyageun ku lindu. Cungung anjing babaung mani melung. Torok tok toke norok tok dina suhunan. Cungung anjing babaung deui beuki melung. Seor angin ngaguruh lilimbungan di sabudereun Imah Wisnu Kamandaka. Panto imahna jeung janela ngadadak pating jerblug disusul ku sorang ngebeledug. Imah Wisnu Kamandaka lin anu ditubruk bulldozer. Riyeg imahna ngarieg deui. Borobot dorok-dok puladog sadasunan parotong. Sorolok seor kuprak kenteng kadengena sada maruragan.
sora anjing anu babaung mingkin melung toke dina suhunan terus-terusan roktok teu eureun-eureun atuh penting anu geus cempling teh beuki mata keung lamun seug di imah Wisnu aya batur pasti geus pada kabur untung manehna ukur sorangan sabab kulawargana mah di imah anu sejen harita teh Wisnu Kamandaka kakarareng sawiridan can oge cengkat kaburu loba dedengian anu araheng beu nanahaon eta kekeran teuing ngadengi anu kiararitu Wisnu Kamandaka gegerendengan sabab yakin kadengieun imahna ting borobot jeung kenteng mani nyeor maruragan ceuk pikirna imah teh pasti kudu diomean cebu peladu karek oge eureun gegerendenganana imahna geus aya di anu nubruk ku kakuatan anu norongkah imahna nepi ka ginggeng disusul ku sorang beledag sada anu naledog banto kalian disusul deui ku sora anjing anu beuki ngalanglaung Masya Allah ieu mah geus lain ukur dedengean pasti aya makhluk teu munasabah ngadonying sieunan rek muji kawani sigana mah Wisnu Kamandaka gegerendengan deui anu tadi narek cengkate teu jadi langsung sila deui sabab bisi anu datang teh rek niat jahat ka manehna wirida diteruskeun segala ilmuna diamalkeun Wisnu Kamandaka ngahirupkeun kakuatan batina sabab pasti aya nu datang ti alam sejen sora-sora aneh anu daratangan nyirikeun aya kakuatan anu kacidarongkahna waktu Wisnu Kamandaka keur wiridan deui sora-sora araneh datang deui anu gegeblig di tungan imahna beuki motah imahna beuki ginggeng siga anu rek dirug-rugkeun jantung Wisnu najan ditegar-tegarkeun tetep wae daligdug teu puguh endagna sabab kakaraeun ngalaman kejadian sarupa kitu keur dina kaayaan anu mata pika keungeun ujug-ujug aya anu babarakatakan nanding gelap saleser sorana kadengena ku Wisnu sada deukeut tapi jirimna mah teu katembong saha anjeun Wisnu ngawani-wani tumanyak kanu babarakatakan najan bari rumpat rempod tapi hatena geus nekad kumabehna wae rek diayonoan moal kabur ku datangna anu matak pikasieun didagoan jawabanana tapi malah jempling taya suarana naon ngahan basa Wisnu rek neruskeun di babacaanana bet ujug-ujug aya angin papiuh di jero ruangan teu pati lilas solodor ka hareupeun Wisnu Kamandaka aya leungeun sapotong gede naker bari baruluan ramo-ramona sagede-gede ceu Ambon utak-utak siga anu ngahaja nyingsieunan kuku-kukuna tembong paranjang turus sareutik Wisnu Kamandaka ngarenjang laju ngesot ngajauhan sabab gilaeun ku leungeun anu badag bari pinoh ku bulu panonna terus mencorong kana eta leungeun hayangeun sidik kana tetempoanana kakara di tembongan leungeun geus sasah kawas nusawan anu boga leungeun seri deui babarakatakan sora seurina ngeundeurkeun imah uing mah teu sieun ieu ukur kaget pedah nempo leungeun pikagilaeun
rek naon atuh anu kajung ka dieu ngadon ngageureuwahkeun. Wisnu kamanakan imalan jin bari langsung ngabebener deui silana. Hatena ditegerkeun sangkan ulah katempoeun siga jalma borangan. Ulama ukur nganter ke hayang ulin ka dieu. Jin teh ditanya ku Wisnu ngajawabna siga anu sangeunahna bari anger dimimitian ku ngabarakatak. Kateu ari eueuh gawe make ulin ka alam manusia. Wisnu kamandaka teu boga kasieun terus ngajak cumarita ka jin anu ngadatangan manehna bari kecapanana siga anu maido. Kumakula we atuh manusia hayang ka dieu nya ka dieu hayang ka ditu nya ka ditu moal aya anu bisa nghalangan kula. Jin teh kala siga anu resepkeun ka Wisnu kamandaka terus we cacarita nemalan Wisnu. Ari eueuh maksud mah nya mending ka ditu geura balik iwal lamun Andika rek mere duit sabab cenah jin tomang maluba duitna. Wisnu kamandaka saruana siga nu resepkeun ngobrol jeung ieu jin tomang. Make nyabit-nyabit minta duit sagala siga nu nyelok ke jin tomang. Dasar manusia pipikiran dengan kana duit wae. Keur ngamalkeun ilmu mah kagumulung ulah kabitaan kudunya barana pamali. Jin tomang teh ngadenge Wisnu nguruskeun duit kalah ngabarakatak. Bari terus cumarita siga anu mampagahan ka Wisnu kamandaka. Ari manusia mah beda jeung bangsa anjeun jin tomang. Kapan segala kabutuh hirup kudu dibeli. Anak pamajikan kudu diparaban. Mana sina Andika cukup nyetrekeun ramon segala langsung ngebarak. Wisnu kamandaka ngadon adu benca jeung jin tomang. Siga jeung manusia wae. Dasar pinter nyarita jang naon loba duit. Jin tomang teh kalah siga anu aneheun. Peda Wisnu kamandaka bet masih kabita keneh ku harta banda. Padahal cek pikirna manusia anu ngamalkeun ilmu mah terkabitaan ku haliah dunya. Atuh ari loba duit mah sugan we kaberuyungan jadi jalma beunghar. Ulah sangsara we siga ayeuna. Wisnu kamandaka siga anu nya hayangeun duitna teh duka mun ukur ngaheureuyan mah. Ke punten ngasuheula sakedah para wargi. Sakantenan simkuring sejak ngiring emutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe. Punten di-subscribe heula nya. Tiasane supados mana simkuring medar di lalakon enggal. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan tong hilap, like-na, oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanna. Mangga urang lajengkeun.
hayang loba duit mah usaha nu bener atuh. Pan anjeun teh boga akal, tur loba kabisa. Lain menta ka bangsa kula. Bangsa kula mah teh boga duit. Jin Tomang teh kalah mambantahan Wisnu siga ka budak leutik. Tapi kekecapanana emang bener. Hayang beunghar mah usaha nu junun. Kitu meureun pamaksudan tina ucap-ucapanana. Jeh ari Andika kawas bangsa manusia wae. Mun uing bisa ngaladuit anu loba, keurna naon make jeung menta ka Andika. Wisnu kamanaka nyereng ka Jin Tomang. Sebab maksudna oge pedah bangsa jin mah cenah sakti. Bisa mere duit ka manusia. Jadi manehna teh susuganan ieu Jin Tomang teh bener bisa mere duit. Montong nyeuneu atuh manusia. Barina oge keur naon duit loba. Matak jadi pinarakaeun. Jin teh caritaanna beuki kawas manusia wae, kawas ajengan, make mepelingan sagala. Jin Tomang, uing mah hayang teh dibere duit anu loba, lain hayang asup ka neraka. Wisnu kamanaka ngajab omongan Jin Tomang teh bari rada teugeuh keheuleuun pedah dipenta duit kalah nguruskeun neraka. Kapan ari jalma beunghar teh kalau lobaanana sok adigung, ria, ujub, takabur. Berwit we ujungna teh pan eta teh pinarakaeun hungkul. Keukeuh Jin Tomang teh kalah mere wae pepeling ka Wisnu Kamandaka. Siga nama ieu jin teh jin Islam. Uing mah hayang beunghar hayang jadi jalma beunghar ku harta banda, beunghar ku amal soleh. Kapan ari miskin mah boro-boro mere ka batur. Ngahuapan surup sungut sorangan oge seuseut-seuat. Omongan Jin Tomang ditempas ku Wisnu Kamandaka. Sabab bisa nyana yang beunghar sote supaya manehna bisa nulungan batur, nulungan fakir miskin jeung anak yatim. Ludeung kitu aduh hareupan jeung kula pan karek ditomongan leungeun oge anjeun geus sasah kawasan rek sawan. Jin Tomang kalah nanyakeun ka wani siga teu percayaeun kana kaludeungna Wisnu Kamandaka. Sabab tadi basa ditomongan leungeun Wisnu Kamandaka siga anu soak. Padahal ukur gilaeun ku peda eta leungeun badag teh pinuh ku bulu. Kapan cenah jin mah sakti bisa mancala putra mancala putri. Tong ngarupakeun juri goreng patut atuh. Sok ngarupakeun awewe ngora bari geulis. Uing sanggup yang hareupanana. Wisnu Kamandaka mere pamenta ka Jin Tomang, pamenta anu dibarungku ngaheureuyan. Da asa pamohalan Jin Tomang jadi nu geulis, lain kabiasaanana. Eta mah Wisnu ngahaja ngaheureuyan. Sanggeus Wisnu Kamandaka ngucap kitu, jep Jin Tomang teh ngadak jempe. Peuting beuki simpe. Anjing kadenge deui babaung mani melung. Situn cuing jumurit teu jauh ti imahna Wisnu Kamandaka. Patembalan jeung manuk jurig anu jugag jeguk tina tangkal jambu air. Lila Wisnu Kamandaka ngahuhuleng dina simpe. Ngadaguan sugan aya di sora-sora anu tadi. Manehna jadi resepen ngobrol jeung eta jin. Asa panggih jeung pangalaman anyar. Kantun siga nu nya Jin Tomang geuning dipenta ngabuktikeun rasaktian mah kalah ngiles. Kateutu ari ngadon datang ka dieu. Wisnu muruku sunu sabab geuning jin teh ari dititah ganti rupa mah kalah ngaleungit.
Sanggeus dalila dina jemplik ujug-ujug aya anu luk salam. Sorana mani halimpu, sora awewe. Can ge dijawab, can gelek di hareupeunana aya awewe geulis. Di baju muslimah bari rengkus sompan pikayung-yuneun. Waalaikumsalam. Wisnu kamandaka papada ngajawab oge, hatena mah ngaranju. Sabab teu pupugujol aya wawe geulis hareupeunana. Bari alus budi parangi matak pikayung-yuneun. Nah, sapartos anu reuwas engkang teh saurna palai di tepang anu geulis. Kirang geulis tah abdi teh. Jin awewe teh imut mesem siga anu kayung-yuneun ku tingkahna Wisnu Kamandaka. Ongko hayang ditemungan kuno geulis ari didatangan kala siga anu reuwas. Ke ari anjeun teh saha jol aya di hareupeun akang. Najan tadi ngomong ka Jin Tomang sangka mirakeun awewe geulis tapi Wisnu teh ukur babala gonjangan. Tambah sieun teuing ari ayeuna bener-bener datang awewe geulis. Wisnu Kamandaka jadi samar pola. Teu kedah uningakeun jati diri abdi engkang. Margi abdi mah saukur bade nyangakeun kintunan kanggo salira. Jin geulis teh cumarita beri imut nyari. Sacana nu ceruleuk hideung neuteub seukeut ka Wisnu Kamandaka. Nembus parat niruk jejantungna. Kintunan naon? Wisnu Kamandaka kasimak nu datang. Kalah pohon deui kana kekecapanana ka Jin Tomang. Ari engkang pancan apa lai artos anu seueur. Tah mangga nyanggakeun. Sanggeus nu geulis carita kitu ana burudul teh duit gepokan ratusan ribu wungkul. Pating galubrak areupeun Wisnu Kamandaka. Ngan basa Wisnu Kamandaka rek tumanya nu geulis teh geus teu katembong deui. Masya Allah. Ieu teh bener duit. Naman nih loba-loba teuing. Wisnu Kamandaka ngomong sorangan, bakat ku teu percayaeun kana tempoanana. Sebab ku teu jangka bakal aya duit anu sakitu lobana. Manusia anu mika bogoh kana duit. Kop eta duit anu kacida lobana jang anjeun. Sugannya anjeun kebiruyungan bisa dijalma beunghar. Ujug-ujug aya dinu babaraha katakan sora Jin Tomang. Tapi ngan ngucap sakitu saterusna ngiles teu aya sorana deui. Peuting ngadadak simpe deui. Duit teh dialak ilik di tempoan beunggetanana, dicabakan lamaranana. Duit-duit teu hariras keneh, bengkerna oge napal keneh. Wisnu Kamandaka keukeuh can percayaeun lamun anu keukeuh ku manehna teh duit. Nah duitna naon ieu teh? Halal kitu mun diampihan. Moal matak cilaka mun dipake himpunan kabutuh. Loba pananya dina hatena Wisnu Kamandaka. Bunga aya reuwas aya. Kegedena mah Wisnu teh ngarasa hariwang. Sieunun eta duit matak ngadatangkeun mamala. Wisnu Kamandaka sabil. Hatena noroweco. Bari nyabakan duit. Terus wae ngomong sorangan. Jiga anu ngadadak owah. Cokot tak ulah. Mun teu dicokot asa piraku. Pan hirup butuh duit. Mana ting kulawarga bungaheunana mun isukan meuli mobil alus, nyeun imah agreng, meuli motor weuteuh. Tapi sieun dosa bisi kaasup barang haram. Ongko anjeun mah pan teu bogaeun duit. Jadi ieu teh pasti duit manusia.
ngan dukati saha dukati mana hayang ari beunghar teh mah tapi ari kudu menang dosa tur matak cilaka mah embung teuing. Wisnu kamandaka terus-terusan raweco sorangan sabab kejadian harita teu kahontal ku akalna. Pangangguran eta duit dihitung ku manehna sagepok-sagepok laju ditumpukeun tunjanganana. Tapi karek oge menang 100 gepok heuaina kaburu merelek. Rasa tunduhna lir anu disirep teu bisa ditahan. Antuk nang hitung duitna teh dieureunnan. Duit anggar diantep dina tempatna teu dipindahkeun. Da ceuk pikirna engke tah sare rek diitung deui. Wisnu kamandaka dugsek kawasan disirep teh lain bebohongan. Teuing sabaraha lila kerek ngegrekna. Hudang sote kageuingkeun ku sora adzan subuh di masjid. Gura-giru manehna muru ka jamban ngadon wudu, saterusna ngalaksanakeun salat subuh. Sanggeus rengse salat, ingeteun deui kana duit anu tadi peuting. Laju cempora nu geus pareum dihurungkeun deui. Brai enggon teh jadi caang. Tapi barang brai hate Wisnu lain deui ngajenghokna. Sabab duit anu sakitu lobana teh geus teu katembong salamar-salamar acan. Wisnu kamandaka ngahuleng miraga menang. Panunahan teu mararateret malah mani dibelel-belehkeun da bisi kurang awas. Tapi boleh teu katempona naon, duit anu sakitu numpukna leungit teu nyesa. Nah bisa kitunya. Pan duit anu ngampar loba teh eces lain ukur tetempoan. Malah anu dihitung oge pan geus aya 100 gepok. Can anu ngampar dina ubin pabalatak keneh. Tapi ayeuna duit anu sakitu loba teh leungit tai anu nyesa. Wisnu ngomong sorangan bari kekecerek bakat ku hemeng. Pipikiran Wisnu kamandaka jadi pinuh ku tanda tanya. Nah hajin tomang anu teu bener merena atau manehna sorangan anu lalawora. Meureun sakuduna mah eta duit teh dirawatan ku Wisnu dipindah tempatkeun. Tapi lantaran teu aya bagja pikeun Wisnu manehna kalah kadatangan rasa tunduh anu pohara. Antukna eta duit teh teu kabawa ka alam nyata. Jigana rasa tunduh anu kalaman ku Wisnu kamandaka teh mangrupakeun isyarat yen manehna lain kuduna meunang duit tinu kitu. Aya kahanjelu dina pipikiran Wisnu boga rasa hanjakal kasarean. Tapi panti tadina oge manehna geus sabil sieun eta duit teh nimbulkeun mamala ka manehna oge ka kulawargana. Geun bae teu meunang duit anu eta oge asal bener diresakeun ku nu makawasa jadi jalma beunghar. Sugan bae disagedengan hirup senang teh berbisa nulungan jalma-jalma susah. Antukna Wisnu kamandaka sadar hatena yen naon anu kajadian ku manehna ukur ujian kana kahirupanana anu keur ngamalkeun ilmu.
Pun para wargi rupina terus nyambung anu judulna Nyurang Alam Siluman bagian ke-10 dicekapkeun mung dugi kadi enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup umur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kalumputan kelebatan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.